Lain ieu keur naon ieu? Turun heula ieu. Lain ieu. Di lembur batur teh. Lain nah ieu dari lembur batur atuh. Orang jadi embung aing mah. Maksudna ieu Pokoknya turun heula. Istirahat di leuweung. Keluar tanyakeun. Lain eta teh ieu keur naon di dieu teh. Ieu nepi kata di baju kieu. Turun bener ya. Jangan turun. Makanya atuh urang teh lakukan. Turun heula. Teuing euy. Urang tadi teh keur cicing di luhur tadi nama teh kahandap. Nah di tempat-tempat teh mobil teh asa ngageber kieu euy eundekan sorangan. Bisa jadi euy ieu mah euy. Orang grebek urang eta. Heung kudu kabarudak heula atuh. Hayu atuh. Hayu. Mas saya mana barudakna? Eta tah di handap. Ieu mah atuh laporan kampung ieu. Heeh, anjing ieu carana mah. Bisa di Heeh. Mang. Kadi heula. Ieu barudak nu lain mana? itu tuh sebanang gawe ah. Ieu lain ieu heula ieu. Heuh kadi heula Mang. Eta ieu mah kudu lobaan ieu mah euy. Emang enaon gitu? Ieu. Ayo kagok. Eta bieu teh kan urang teh rencana mah bieu teh emang rek kengiluan ka dieu babantu, rek kerja bakti. Terus ai pas ngalewat eta ditonggoh tah aya mobil, aya nu parkir mobil ting mobil saha. Eudeukan anjir tah tadi teh euy. Anu warna Da lain ai muriang lain. Heuh nu auh. Ieu mah euy. Moal balik ieu mah da kampung urang jadi riweuh ieu mah lain kunaon. Eudeukan anjir tadi di kadeuketan mah Bukit Tarik eudeukan teh. Bisa langsung ayo kenaon gitu. Buru lah. Aing mah penasaran nu kieu mah. Moal balik ieu mah. Woi. Lain ieu keur naon ieu? Turun heula ieu. Lain ieu. Di lembur batur teh. Lain nah ieu dari lembur batur atuh. Orang jadi embung aing mah. Maksudna ieu Pokoknya turun heula. istirahat di leuweung. Keluar tanyakeun. Lain eta teh ieu keur naon di dieu teh. Ieu nepi kata di baju kieu. Turun bener ya. Jangan turun. Makanya atuh urang teh lakukan. Turun heula. Urang milu istirahat. Nah, maksudnya ini dia. Iya loh. Jawa nyingkur dia di lemur. Tanya maling mah anu ngaku. Heeh. Urang tadi ditonggok keneh geus diperhatikeun teh nah mobil teh eundeukan. Salah urang. Heeh, eundeukan sok. Oh, Neng orang mana iya? Jauh-jauh ka dieu. Ada istirahat mah geus di mana tuh kudu di dieu. Maksudna urang geus milu istirahat kita kan urang ke tegarana awak hayang niis. Oh, niis mah tong tudun di kieu atuh kayak Dina udah kamera. Heeh dah. Heuh urang kabanaran urang teh rek ngalewat rek kerja bakti nah ieu mobil eundeukan diperhatikeun teh. Tapi kan urang teu ngalakukeun naon. Heuh sok ayeuna. Aku jujur atuh mah kayak jeung urang teu ngeunah urang bisa dituntut ku aing. sok we tuntut ada ieu di lembur batur. Heuh lain fitnah dah sidik. Iya teh atuh nomor. Didinya naon mah jeung aya kamera kitu. Iya urangnya da embung tadi nama ngan iya we bukti we. Soalnya urang teh terbuktina naon ieu. Heuh eta buktina geuningan. Sok yang gitu mah. sabenerna hok jujur ayeuna keur naon. Urang mah keur milu istirahat. Keur milu istirahat sok tanyakeun ka awena. Urang lakukeun naon. Ngapain?
Tuh, bohong mana? Masa buka baju? Buka baju kumaha? Kan apa kenal dia teh? Urang teu ditunggu jalan ka dieu rek meuli istirahat. Urang teh nawa ka sup angin. Jalan apa naik mobil lu bener? Jalan bari mau mobil. Maksudnya rek nah di tempat sepi ieu. Erek hayang dikerok urang sakitu. eta saha? Ah iya saha ieu? Ieu mah adi urang. Emang iya di? Ayo lancek. Nu bener. Balik ya. Urang bisa dituntut ya adi urang. Cik atuh bukakeun pantona tadi teh urang. Urang kan era ana di jero mobil pecetan kitu dibukakeun kana cing era atuh. Heuh, lain masalah ku kituna pirako enak eudeukan ieu jadi saha nu salah atuh ieu teh. Kumaha? Ieu naon maksudna make gagerebeg-gerebeg kieu. Iya. Nama ya nya ngaranna warga mah hak ningali. Tapi kan ieu nama di kamera-kamera gitu urang era atuh naon urang kos ngalakuan. Iya mah sebagai bukti tah bahwa ieu teh aya mobil eundek-eundekan. Lamun misalkan ngeles da aya bukti ieu eundek-eundekan mobilna. Ieu teh bener adi. Adi urang, ieu mah urang keur dipencetan. Keur nungguan pamajikan urang. Aya mah kumaha tuh? Mata kenang ke deui mah pokakeun pantona gara. Sok we tong ditunjuk aing rek kerja bakti deui. Ya. Di kuburan. Nah, tempat sepi hayu mah. Mana tuh jalan? Banget tak banget. Banget tak.